Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra pecinta dongeng-dongeng ti ate official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Iblis Jatuk Rawaronte jilid kadua bagian anu ka 30 genep nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Acek Lasmi Indri ti palihan Bandung. Kangge Cece Lasmi ngahaturkeun rewuh laksaketi kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ing hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Iblis Jatuk Rawaronte jilid kadua bagian anu ka 30 genepna. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol antung-antungan di tengah jalan. Tumpak dung tumpak dung tumpak dung 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 pak. Seor katempo awan hideung anu mutran awak denjaka anu keur diuk sini ku tunggal katempo suar seor bari nyowara tegenah kadengena. Eta meureun anu dimaksud ku buhun sakera teh mangrupakeun cakra hirup makhluk perana ganas anu pernah aya di alam dunia, anu pernah dikukut ku Prabu Siliwangi. Dewi Cempaka anu merhatikeun tisrikna nepi ka ngeleper lilinieun teuing kasima teuing soak teuing kumaha meureun kakarak menenjo wujud buhun sakera rasa kawanina saharita ledak lir kaduruk ku hawa ganas na buhun sakera rasa teuneng salaku jawara linuhung ti Gunung Tidar jol pareum nu aya malah kokompodan. Ambe ieu meureun
anu disebut Buhun Sakirate Ndoro Nimas. Cek sini nih katempo meh na geus ngayak-yak dina palebah sampingna geus jibruk base. Nya ieu jiga nama nini. Ih menipik kasieun kieu geuning Nyimas. Saumur dumelah nyunyungun sirah kakarak ayeuna nini mah ngalaman kokompodan nyorong contuur seperti kieu Nyimas. Tong boro nini kula oge kakarak ayeuna dijieun ngageber hate. Ieu jantung Ratu Tutunggulan suku ngageleter lilin ieu nini. Tembal Dewi Cempaka laju perhatianana dialihkeun ka pamuda Kasep anu keur tapa diuk sila sinuku tunggal. Nini geuning Buhun Sakirate aya nu ngajagana nini. Nya Ndoro Nimas. Nya saha atuh eta jajaka Kasep teh? Hirup keneh atawa geus binasanya. Asa teu katingali ngambekan henteu ngarenghap geuning Nyimas. Cek sini nih da memang nya Den Jaka anu keur diuk sinuku tunggal teka tempo ngarenghap teka tempo usik rupana oge saeutik geus sepak taya getihan teu beda jeung waruga tanpa jiwa. Sanajan keur jongjon merhatikeun Dewi Cempaka waspada. Indra pangrasana jol nangkep ayana tebakan angin kuat tibeh kenca anu nyurubuk rek nyerang. Teu lila, awas nini, awas. Jorowokna Dewi Cempaka ka nini. Bari rikat ngajeblageun dua dampaleungeunna ka arah datangna serangan. Hus duar cengkang. Dewi Cempaka nu kawilang jawara linuhung di Gunung Tidar. Kuat kanga jengkang kaleled eleh adu tanaga jero. Tapi gancang gurinjal hudang deui bari muringis nahan ka nyeri. Ari sinini ngadon molohok bingung ku pipetaeun ujug-ujug aya nu nyerang. Sedengkeun anu cikeneh nyerang teh mangrupa cahaya ngawujud dedegan manusia ngan teu eces rupana. Teu eureun nepi kadinya eta jirim ngeblesat deui nyerang ka Dewi Cempaka. Munilik dina tata gerakna jurus serangan anu digunakeun ku eta kalangkang jiga jurus kanuragan runtak bumi anu kaagem ku Den Jaka. Dumeh seranganana diwangun ku badai tenggelan anu jumlahna ratusan. Sedengkeun Dewi Cempaka anu keur diserangna gancang ngayonan ku cara ngagunakeun jurus-jurus andalana tibarung ku ngalirkeun tanaga jero tingkat kadalapan. Dua dampaleungeun ngubat ngabentuk dua puseuran angin. Siuh barasat wergedug des duak. Dina derna Dewi Cempaka ngan sanggup nahan 200 tenggelan. Sesana labas ngacerdak ngacereduk ngahujanan kan awakna. Nyimas cek sini nih langsung ngaber muru Dewi Cempaka anu namru bari bebalongkengan utah getih. Awas nih, awas ulah ngaganggu bisi kabareran nini, awas nyisi nini nyisi. Cek Dewi Cempaka gancang nguniang setep 10 ramo leungeunna gancang saling tepung hareupeun dada siap ngagunakeun jurus kadali benang sutra jiwana. Sedengkeun jirim cahaya nu tayalian salah sahiji pilar sangga alamna Den Jaka geus sayaga tatan-tatan siap nyerang deui. Cohagna mah eta kalangkang teh mangrupakeun khodamna Den Jaka anu ngajaga Den Jaka. Benang sutra jiwa geus dilepaskeun ku Dewi Cempaka. Sacara teu katenjo eta benang teh brus-bres arasub kana waruga anggota badan sangga alam.
Luwih jelasna jurus kadali sutra jiwa mibanda kekuatan anu sanggup ngadalikeun waruga lawan ti kajauhan, ngadalikeun panca indera jeung kasadaranana. Hal ieu pernah dilakukeun basa ngadalikeun opat jawara di paguron Kidang Laya pikeun ngalawanan Andewi teh. Sanajan wujud sangga alam mangrupakeun cahaya, katempona masih bisa kapangaruhan. Nu tadina rek nyerang jol kandag di tengah jalan, sabaraha detik awakna jeug-jereug teu bisa usik katalikung ku benang pangadali jiwa. Dewi Cempaka gancang ngalipatkeun deui saluran tanagana pikeun mere pangaruh leuwih kuat. Ngan orokaya usahana ukur samet kadinya, tayohna mah jirim sangga alam den jaka mere perlawanan balik. Dewi Cempaka gancang merekatkeun 10 ramo dibarung ku sentakan tanaga sapinuhna. Sat. Tapi angger masih can sanggup bisa ngadalikeun lawan sagemblengna. Benang-benang sutra jiwa timbang nembus lapisan luar teu sanggupeun nyusup leuwih jero. Tarung ngadu tanaga jero jarak jauh lumangsung cukup angot. Sakujur awak Dewi Cempaka katempo ngageter hebat, sedangkan jirim sangga alam masih kapaku di tempatnya. Nini Suketi merhatikeun di sisi pakalangan dibarung ku keketegan hate. Was-was nempo Dewi Cempaka nu kakarak ayeuna dijieun kateteran. Salila manehna mimilu ngabadega ka Dewi Cempaka. Asa can pernah nempo dununganana utah getih di pakalangan, justru kakarak ayeuna pisan. Nu tarung ngadu tanaga jero jarak jauh masih lumangsung. Bebeakan Dewi Cempaka naker tanaga nguras pangartina, tapi tetep teu ngabuahkeun hasil. Nu aya malah malik kateter. Sat puncakna Dewi Cempaka kapental teu sanggup ngacucungkeun serangan. Benang-benang sutra jiwa malik ancur pararegat. Nyimas gorowok Nini Suketi ngaber muru nyamperkeun ka Dewi Cempaka. Nyimas, ndoro Nyimas, heup entong dituluykeun deui Nyimas, bahaya tong dituluykeun Nyimas, moal bakal mampu ngayunan eta makhluk. Mending ayeuna mah urang ide tinggalkeun ieu patempatan Nyimas, cek Nini Suketi. Bubuhan sadar kana kayaan anu ngancam kaselamatan jiwa dununganana. Nini, mundur Nini. Percuma jauh-jauh ti Gunung Tidar datang ka ujung kulon. Ada rek tuluy incah deui mah. Mundur Nini. Nya Nyimas. Tapi pikirkeun kaselamatan jiwa salira Nyimas. Kagok asong Nini. Kula moal mundur. Kula moal ngantep buhun sakera anu geus aya dihareupeun. Tinggal salengkah deui. Jadi naon bae halanganana kudu disanghareupan ku kula Nini. Pungkas Dewi Cempaka anu langsung gurinjal hudang deui nangtung. Gancang leungeunna ngubet luak liuk di saluran tanaga jero sapinuhna. Nini Suketi gancang sadar lamun Dewi Cempaka keur ngawatek eta ilmu pamungkasna nyaeta ajian Wiku Simambayu. Tepikir panjang gancang Nini Suketi nyingkah ngajauhan tempat pakalangan sabab manehna apal kumaha rongkahna eta ilmu pamungkasna Dewi Cempaka nu keur diwatek. Set wush set sanggeus ngubetkeun leungeun kenca katuhuna. Dewi Cempaka ngangkat sebelah leungeunna ka luhur. Lalaunan leungeunna ditarik deui samet dada. Saharita katempo aya sagulung bayu pangluluh muih ngulibengan ngajadikeun hawa di eta tempat tarung turun cepet
meh nepi kana titik beku. Sabaraha detik Ibun Bajra mimiti ngeprul. Jejer-jesan nalika murag kana lemah. Dangdaunan gugur rontok milayuan milu kahebos. Nu jadi titik pusat aya dina dampalengan Dewi Cempaka. Nyaeta ayana pusaran inti Bayu Pangluluh anu muter tarik bari nebarkeun prana es. Jinis kekuatan anu keur dihadirkeun ku Dewi Cempaka mangrupakeun inti kekuatan Bayu. Bisa disebut gabungan antara ajian Bayu Bajra jeung Bayu Sagara. Nini Suketi apal pisan kumaha rongkahna kekuatan aji uwiku si Mambayu mun geus dipetakeun. Sabaraha jawara kahot di tatar wetan pernah ragrag makalangan, malahan mah aya nu nepi ka ngalayang jiwa. Mata kegancangan si Nini mundur beuki ngajauhan ti tempat pakalangan sabab sieun kabarerang. Sedengkeun nu jadi lawana nyaeta sangga alamna Denjaka can waka mere reaksi. Meureun masih keneh ngadago kana serangan ti Dewi Cempaka. Siap saupus. Dewi Cempaka ngaliukeun deui leungeunna mere saluran tanaga titik akhir nepi kana puncakna. Ibun-ibun Bajra beuki tambah ngeprul beuki ngalobaan. Dirasa tanaga lapisana geus kumpul dina sapasang leungeunna. Dewi Cempaka ngacorowok bari ngabelesat ngirimkeun serangan. Rasakeun modar sia. Hiya! Barasat. Lajuna diiring tebaran Ibun Bajra ka sagala arah. Ngaparasat lempeng nuju ka sangga alam. Sedengkeun cahaya sangga alam Denjaka langsung mere reaksi. Gentak ngahadirkeun runtag bumi tingkat katilu. Tenggelan roh hanggar papat laju diadukeun jeung serangan Dewi Cempaka. Hiat sewu dua ilmu linuhu saling bentrok, saling bentur, nyiptakeun kagegeran nu luar biasa di eta tempat. Ibun Bajra nepi ka ngemprai ka mana-mana, gumulung jeung angin tiis miluluhan. Dina hasil jajal kekuatan, runtag bumi tingkat katilu tetep masih sabaraha tingkat aya di saluhureun ilmu pamungkasna Dewi Cempaka. Memeh ngajengkang Dewi Cempaka sempat kaget nalika jurus pamungkasna nu salila ieu arang langka digunakeun. Kiwari nambag neunggar cadas lir diadu jeung kakuatan tanpa batas. Prana Bayu Pangluluh bencar di tengah jalan kene. Lain wungkul dirina nu ngajengkang. Tapi si Nini Suketi oge nu cicing jauh di pakalangan ngilu ngajengkang ngarumpuyuk kapiuhan ngilu kahebos. Duar! Ieu mangrupakeun bukti kumaha kahebatan tenggelan roh hanggar papat. Ieu jurus pernah oge dipetakeun ku Denjaka nalika ngancurkeun kakuatan ratusan para ninja opat unsur. Teu perlu meakeun waktu lila, cukup sakali serangan. Opat golongan ninja anu jumlahna ratusan bari nasa ta anu nyesa. Gebut borolo. Harita Dewi Cempaka ngagebut awakna, tarik pisan ninggang lemah. Laju ngaborolo utah getih hirup lalambaran. Nu akhirna mah ngajoprak teu bisa waka hudang deui. Sedengkeun cahaya sangga alam masih pancuh kukuh di tempatna. Merhatikeun kayaan anu kabek ku hasil. Sairing rai-rayan eurai eta sangga alam ngilung ngiles bareng jeung nyilesna haseup anu leungit geus teu katembong deui. Peun soal Dewi Cempaka
nu kakarak ayeuna ngalaman eleh jajaten ngalang lemah di pakalangan. Damun diukur memang teu saimbang, masih jauh sabaraha kali lipat dibandingkeun jeung kanuragan runtag bumi milik Den Jaka mah. Ajian Wiku Simam Bayu nu jadi jurus pamungkasna masih eueuh nanaonan, masih can bisa ngaliwatan runtag bumi lapisan katilu tenggelan roh hanggar papat. Tong boro-boro pangkat Dewi Cempaka dalah kilanang karang anu geus manjing kasta Batara, pan awakna ancur sakahantemna ku runtag bumi lapisan katujuh. Ayeuna urang caritakeun heula kumaha asal muasalna Den Jaka bet kasampak geus aya di patilasan Prabu Siliwangi. Laina cek beja mah apan Den Jaka teh geus maot satu tas mulang ti patilasan teh apana nilam kinasih pamajikanana nu jadi saksina. Nyaksian basa Den Jaka nyekleuk ngalepaskeun nyawana, malah nepi ka dikurabgeun pagigir-gigir jeung indung katut bapana nyatana Laraspati jeung Andirja. Jujutanana kieu mimiti nama. Dina hiji poe sacara teu kahaja Den Jaka manggihan salambar tulisan di kamar jendat indungna nyatana Laraspati. Barang diilikan dina eta kertas jelas yen eta tulisan anu aya di eta kertas teh tulisan indungna pisan. Laju eta kertas dibaca ku Den Jaka, tenget dibulak-balik bangun hayang jelas naon eusi tulisan indungna. Eusi eta tulisan ngajelaskeun soal Buhun Sakera, soal patilasan Raja Pajajaran Sri Baduga Maharaja Siliwangi. Dijelaskeun dina eta kertas lamun Sakera mangrupakeun cakra hirup ditinggal Prabu Siliwangi anu dipendem di hiji jungkrang, tepatna di jungkrang leuweung Harendong. Alatan dipendem sabab Sakera boga pasipatan ganas, ngagem hawa goreng boh kajal masejen pon nya kitu deui kanu nginguna. Walasan taun lilana Prabu Siliwangi ngukut Buhun Sakera, diasupkeun kana warugana, disimpen dina walikat beh kenca. Prabu Siliwangi oge sadar mun Buhun Sakera boga watak goreng jeung ganas, ngahaja disurupkeun kana warugana teh supaya teu ngulayaban ngamadaratkeun ka jalma rea. Untungna watak Sakera teu pati pangaruh ka diri sang Prabu mah. Bubuhan aya dina pangapesna jeung aya cara maruhkeunana. Ngan meureun moal salawasna Buhun Sakera dikukut ku Siliwangi. Hiji waktu oge meureun Prabu Siliwangi bakal mangkat ninggalkeun alam karamean. Jadi daek teu daek samemeh Prabu Siliwangi mangkat ngahiang, Buhun Sakera kudu dikencarkeun heula, dipendem di tempat anu nenggang sarta dikurung ku benteng gaib sabaraha lapisan. Kapikir oge ku Prabu Siliwangi nyalira dirina memang bisa meruhkeun Buhun Sakera. Sakera bisa takluk ka manehna teu kudu diparaban itu ieu. Tapi lamun dirina geus mangkat ngahiang ninggalkeun alam dunia, rek saha deui anu bisa meruhkeun? Nya eueuh deui cara. Iwalti 10 tahun sakali benteng gaib anu mageran Buhun Sakera kudu diwedelan, kudu ditambalan di lapisan. Matak Nyi Konde Gunung Lawu salaku sobatna Prabu Siliwangi diamanatan supaya ngaruat Buhun Sakera setiap 10 tahun sakali diruat di kandalan ku Tanaga Jero. Tah satu tas Den Jaka maca tulisan, Den Jaka ngarti kana inti pasualan. Manehna rampang reumpeng dumeh kapikir ti satu tas indungna maot salila puluhan tahun. Eta Buhun Sakera eueuh anu nyelang
buah-buah buhun sakera geus leupas geus ngencar kitu cek pikirna Den Jaka. Sabab ti harita kamaot indungna teh pan geus hampir 20 tahun leuwih. Sadar kayaan geus keur genting nya Den Jaka gura-giru pamitan ka Nilam Kinasi. Dibejakeun manehna rek ka mana jeung alesanana. Teu poho pituduh jalan dina kertas oge disoehkeun di bawah. Beral we Den Jaka teh miang nuju ka patilasan nuturkeun pituduh jalan anu aya dina soehan kertas. Di dinya oge dijelaskeun lamun marek asup ka patilasan kudu ngaliwatan sedong anu aya di jero laut. Eta ngan ukur jalan hiji-hijina supaya bisa asup ka tempat anu geus dibentengan ku halimun salapan lapisan ku Sri Baduga. Teu butuh waktu 2 poe Den Jaka anjog kanu dituju. Barang nepi ka tempat dipendemna sakera nyawe buhun sakera memang geus rek ngencar pisan. Pilar-pilar pangapes atawa benteng-benteng gaibna geus beak di hakanan da sabab geus hampir 20 tahun leuwih eueuh anu ngaruat. Nu tambah nyieun kakaget pikeun Den Jaka di dinya oge geus pabalatak loba bangke-bangke sasatoan. Atuh teg we Den Jaka boga kereteg lamun Mas Sakera ku ayeuna lain wungkul nungtut ngahakanan hawa kasaktian tapi ditambah nungtut ngahakanan jiwa. Ieu perbawa tina ngahakan pager gaib nepi ka beakna. Untung masih kabur katohian. Coba lamun henteu bakal pikumaeun lamun seug buhun Sakera ngencar ka tempat karamean. Kusabab pilar pangapesna atawa benteng gaibna geus beak di hakanan ku buhun Sakera. Nya kapaksa Den Jaka kudu tarung jeung buhun Sakera. Harita keneh ger weh tarung, silih dorong, silih serang hawa kasaktian ti kajauhan. Dina ngalawanana oge Den Jaka teu gagabah, henteu tarung secara langsung. Den Jaka ngahadirkeun perana kalima pancer sangga alam, pikeun ngadorong Sakera balik deui ka sarangna. Tayohna anu ngaranna buhun Sakera ganas teh lain bobohongan. Den Jaka lumayan kakuras tanagana, kakuras waktu anu angot beuki ragot saling dorong. Nasib alam karamean harita ditangtukeun eleh atawa meunangna Den Jaka. Mun Den Jaka meunang, nasib urang pasundan kasalametkeun. Lamun seug Den Jaka eleh, nya tamat riwayat sakabeh kahirupan di tanah Pajajaran. Tapi untungna buhun Sakera bisa didorong mundur, dibalikeun di kasarangna ku Den Jaka. Harita keneh langsung dipager gaib deui ku 5 sangga alam ditambah dirina. Buhun Sakera harita memang bisa diperuhkeun. Tapi piraku Den Jaka rek di dinya saterusna mah nahan Sakera ngarah henteu ngencar. Sabab pager 5 sangga alam lamun mah kumanehna di kendoran pasti buhun Sakera bakal ngencar deui. Manehna pasti butuh kadaharan, butuh tambahan tanaga. Aya 2 pilihan pikeun Den Jaka bari pilihana buah si malakama. Sadetik weh ngendorkeun tanaga atawa salengkah weh incah tidinya. Buhun Sakera pasti bisa mencar harita keneh. Mun Den Jaka tetep di dinya nahan Sakera rek nepi ka iraha. Karunya ka anak pamajikan anu ngadaguan di pabuaran. Tapi eueuh dicara kumaha deui? Taya deui pilihan. Iwal teh kudu tetep tapak diuk sinuku tunggal di dinya pikeun nyalametkeun kahirupan jalma rea. Harita keneh Den Jaka numbalkeun dirina sorangan jadi pilar pangapesan. Ngandung harti Den Jaka geus moal bisa incah balilaham ti dinya keur salawasna. Sabab ngagantian 5 pager gaib Siliwangi anu geus ruksak kahakan ku buhun Sakera. Kapaksa 5 sangga alam manehna dijen pager bari ditungguan ku manehna. Sedih mah memang sedih, nalangsa mah memang nalangsa. Pasti manehna moal bisa panggih deui jeung anak pamajikan. Tapi rek kumaha deui?
nasib jalma rea eta nu leuwih penting. Memeh numbalkeun diri nya Den Jaka teh ngirimkeun heula salah sahiji prana sangga alamna sina indit ka pabuaran nepungan nilam kinasih ngarah teu arep-arepeun. Jadi anu kasaksian maot ku nilam kinasih mah sabenerna lain jenis saujratna Den Jaka, tapi eta mangan ukur sajenis prana sangga alamna anu nyamur jadi Den Jaka. Jadi ku ayana jenis sangga alam nyarupakeun Den Jaka maot, maka nilam kinasih geus moal aya ngarep-ngarep di Den Jaka. Nasib anu tumiba ka Den Jaka tangtuna tepi oge ka guruna, nyatana ka Raden Kian Santang. Raden Kian Santang manghanjeleukeun nah Den Jaka bet gagabah. Lamun diperkirakeun sakera geus ngencar nah bet langsung los indit ka patilasan. Teu bebeja heula ka anjeunna. Saeutikna memeh indit teh menta heula pituah kuduna mah atau meta bongbolongan pikumahaeun cara nyang hareupan sakera sakuduna mah. Nyang hareupan buun sakera secara langsung memang penuh risikona. Akur deui. Lamun mah ieu dongeng geus liwat ti 30 menit, akur beresiko. Kumaha resikona? Capek. Kulantaran capek waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.